Asep kemana ya? Orang dia sorangan tuh batur. Duh, sampai kantongnya. Leng, hampura orangnya kemari. Ini sarua orang kenet hampura tampil kamane. Orang hampura kamari kan orang ngajongkokeun maneh. Ya temen teku orang mana diledek. Mal bisa mana ngajongkokeun orang. Ya justru salah orang. Salah orang. Salah orang. Iya, orang lamun teu ngajongkokeun maneh mau lagi sarua mau ka urang. Salah orang ah. Salah orang. Salah orang. Salah orang. Ya. Ye, salah orang, enggak salah orang, kumaha salah orang geus. Oh, itu salah sia. Kudu ka mana deui ngan Mang Nadma nya? Punten Pak, sareng Pak Nadma sanes? Sanes ya. Oh sanes. Tapi asal Pak Nadma da. Pak, punten pisan. Kumaha aja? Ieu teh laras sanes Pak Nadma. Nuhun ujang, abdi mah jena. Oh jena. Nuhun. Saha teh budak teh nya? Bolak-balik we tadi. Biar urang ya. Pak, seriusan sanes Pak Nadma? Ya budak. Di lain-lain teh nya. Nya urang panat mah ujang, emang bade naon ka panat mah jang? Henteu aya priok ieu weh. Tapi laras sareng Pak Nadma. Mun laras ujang. Tapi asa beda. Beda kumaha jang? Ujang. Ieu mah goreng patut. Lihat. Jem. Dia berani ya? Nah. Bisa rek dahar mah tujang lauk menang ngusep di dapur. Mah beki. Nah, aku naon mana teh? Lain. Pada paratna ku cacing lain. Lain gitu. Orang tuh beki lauk nang nguseup mah beki nage. Lauk nang ngagoreng, nang mais, jeung nang meuleuh. Sakarek beki. Mang. Bantuan tuh, Mang. Pinjam duit lah 20.000 mah jangan mulai senar. Cik Ibi gaji Amang naik. Heeh, gaji mah naik, tapi mal pimahin. Kunaon ya? Pan apa? Resiko dapur gedean. Oh. Coba Mang ruak dapurna. Yakin tarik resiko ge eueuh. Balik. Begitu lama ingin aku curahkan dicocorengit nyerina kabina-bina. Saha ketang lagu nanya dari nu eta nya kamar ciwai tentang percintaan lain nama. Cinta naon aku nih percintaan. Terhanyut dalam kemesraan membuat diriku lupa segala. Enak tak? Di usapan temboknya. Terhanyut dalam kemesraan. Aduh. Aja Amang kunaon. Sia teu aing teh keur ngalamun teh duh. Ngalamun naon, Mang? Ngalamunan awewe. Awewe di pikiran si Amang. Lain gelo. Aduh, awewe di geus.
istri. Kunaon ge? Pas nubungah gitu. Iya mang, orang resep ke awewe. Sikat mah. Manya disikat emang masih seuhan aduh. Maksudnya disikatnya ditembak. Ditembak kumaha mang. Pan teu boga bedil nage minjam ke Basiro. Keur mah disikat, ya ditembak di. Atuh modar eta jelema. Ih sama tengah. Disikatnya ditembak. Kan mana boga perasaan kasih eta. Heeh. Tah, samperkeun terus ngomong perasaan mana kawe eta. Hah? Emang perasaan bisa lempang gitu mah? Atuh moal bisaeun tong boro lempang ngomong ge moal kadenge dana hate. Lain perasaan mah bijilna. Sungut anu bisa ngomong mah lain perasaan. Perasaan aneh-aneh wae si Amang mah. Nah, si ate ngerti anjing. Ngerti kumaha batur ngomongkeun awewe malah hayo we ngomongkeun sikat jeung bedil. Emang awewe bayawak di bedil. Nggak mungkin parah. Konyol ngomong di sia mah teu nyambung. Siang itu nyambung mah goblok. Jangan siang juga gedong kayak gini. Jang naon? Jangan guruk siang anjing. Dua yo. Leng, hampura orangnya kemari. Orang ge sarua hampura yang. Salah ian di. Salah ian salah. Med kadang. Udah kasih Bang Ade. Balikan dulu. Yo. Salah urang. 1 2 yo. Salah urang. Salah urang. Salah urang. Salah urang. Salah urang enggak salah urang. Tadi kali ki eta anjir. Ini ingat sama, Pak. Oh, apa dia? Ngomong tuh Pak Dir. Ya kumaha tuh? Oh, pas kita kan gitu kan langsung we. Eta kan urang nempo beungeutna meureun. Sok tah. Oh, kek sandar beungeut siganya. Sok. Salah urang. Kalau mati. Sama. Maknya tengah hati. Iya ya. Siap. Udah semua. Siap udah nyambung mah goblok. Yang guys, siap nyambung bedog ayeuna. Yang naon? Yang ngaguruk siang.